sadayana sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring Arzeeta Nafsin Wahidah tina acara Wiwirangga Warta Wilujeng Rahayu Sumanjas dinten Kemis tanggal 23 Januari tahun 2025. Pamirsa, SMA Hiji Jatisari ngarayakeun milangkala ka-32. Acara ieu dilaksanakeun di lapang sakola. Kalayan rupa-rupa program anu diselenggarakeun. Acara sekolah ngusung tema anu beda sareng unik, nyaeta Sineforia, anu nyorotkeun suasana perfilman. Unggal kelas dipasihan kesempatan pikeun nampilkeun drama anu diilhami tina film-film Indonesia. Kelas 11-6 pikeun nampilkeun drama anu dicokot tina film horor kasohor, nyaeta Danur. Kalayan persiapan anu mateng, para siswa usaha masihan pagelaran anu pangsaena supados tiasa nyangking suasana anu jero sareng cocok sareng film aslina. Dina tahun ieu, sababaraha murid parantos sukses tina kompetisi sains, seni, sareng olahraga. Anu janten bukti yen sakola ieu terus ngalahirkeun generasi anu unggul. Salajengna, SMA Hiji Jatisari oge terus ngamakarkeun lingkungan diajar anu inovatif. Rupa-rupa program kasuluyuan sapertos lomba-lomba ekstrakurikuler, lomba-lomba kompetisi antar kelas, sareng pelatihan khusus diayakeun pikeun masihan kesempatan ka murid supaya tiasa mekar. Ayeuna abdi sareng salah sahiji panitia SMAN Hiji Jatisari anu milu ngarayakeun milangkala SMAN Hiji Jatisari. Nami abdi Neng Widya Barokah. Tepangkeun nami abdi Gendis Najati Zakiah. Wilujeng enjing teh Gendis, bisa dijelaskan kumaha persiapan acara HUT Semanjas ka-32 ieu teh? Mohon acara ieu teh atos disiapkeun ti jauh-jauh harinya, atos teu langkung teh asaan babaraha minggu atos disiapkeun sagala rupa dekorasi anu ageng lah anu megah sareng babaraha konsep penampilan-penampilan kos lomba, sareng penampilan ekstrakurikuler jeung sajabana. Anu kadua, tiasa dijelaskan acara puncak anu bakal dilangsungkeun pikeun HUT sakola. Namun acara ieu teh tepatna acara ieu teh dilaksanakeun dinten 23 Januari 2025. Acara ieu teh diisian ku simbolis-simbolis nganggo ngarayakeun Disnatalis Semanjas ieu sareng penampilan-penampilan khusus ti ekstrakurikuler sareng aya perlombaan-perlombaan anu menarik sareng aya door prize anu henteu eleh menarikna teh. Salah satu door prize utamana nyaeta sepeda listrik teh. Hatur nuhun teh Gendis, pikeun ngadugikeun informasina langkung jentre abdi sambungkeun ka Muhammad Putra. Mangga Putra. Wilujeng enjing teh Mutia, kumaha pesan teh Mutia kanggo tema milangkala Semanjas tahun ieu? Enjing di abdi pesan teh pesan yang abdi nya kan jadi salah satu pemeran di teater anak-anak kan. Nah, kesana ramai pisan terus menarik itu jadi pengalaman awal terus yang penting mah ramai-ramai teh ramai pisan nanti ditonton sama saya. Kesana nyata naon momen pangpikaresepen anu teh Mutia alaman salila tayang. Nah, momen waktu abdi di teater teh pas saya lomba teater sekolah jadi dinya teh berkelaskan merankan kami jadi aktor salah satu aktor di film di beberapa film. Nah jadinya anu diperkelaskan jadi teh abdi teh bisa ninggal beberapa jalmi anu merankan si aktor tersebut. Atur nuhun informasinya teh Mutia. Kembali ke studio Mangga Zeta. Hatur nuhun kasadayana sareng wilujeng milangkala SMA N1 Jatisari. Mugia tambah jaya sareng sukses.